Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang. Urang tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Temakna kagiatan. Materi ajarna nyaeta ngaregepkeun dongeng anu judulna Sakadang Gagak Maling Dengdeng. Aya gagak hiber ka lembur, terus euteup dina suhunan. Sabot kitu kumanehna katempo aya poe dendeng dina nyiru. Gagak teh mani kabiteun pisan. Najan kitu manehna teu wanieun maog, sabab eta poe dendeng teh ditungguan ku budak. Waktu budak anu keur tunggu ngaleos heula ka imah, gancang wae gagak teh nyamber dengdeng anu panggedena. Galeber hiber deui ngajauhan lembur. Maksudna mah dengdeng meunang maling teh rek didahar di tempat anu suni. Ngarah eueuh nu nganyahoankeun. Sanggeus jauh ti lembur, gagak teh euteup dina dahan di tengah kebon. Sabot kitu lar aya anjing ngaliwat. Anjing teh ungas ingus sabab ngameu daging. Barang ret kaluhur, ku anjing katingali aya gagak mawa dengdeng, atuh puguh wae mani kabitaeun. Anjing mikir sakedeung, kumaha carana mun hayang ngadahar dengdeng? Moal mungkin ari kudu direbut heula mah, sabab kapan anjing mah teu bisaeun naek. Kitu deui mun dipenta sapotong, gagak geus tangtu moal mikeun. Nya timbul wae akalna. Anjing ngajak ngobrol ka gagak. "Aeh sakadang gagak, asa tos lami pisan urang teu tepang," ceuk anjing. Nyaritana ngahaja ku bahasa lemes, da maksudna oge rek ngolo. Gagak teh cicing wae. "Mani tosono teh sim abdi mah, sakadang gagak teh apan sato nu panghebatna. Geura eta bulu mani hideung meles semoherang," omong anjing deui. Tapi gagak anger teu nembalan. Anjing terus muji ka gagak. "Mani hoyong ngupingkeun soanten sakadang gagak," omong anjing bari ngalengis. Gagak beuki ngarasa kapuji. Ti kapungkur sim abdi pohara bingahna upami salira tiasa nyoara sakali wae. Anjing ngomongna bari ngalengis. Kalawan teu sadar gagak teh ujug-ujug disada, "Gak gak gak." Atuh pluk wae dengdeng anu dicapit ku pamatukna teh ragrag kahandap ka lebah anjing. Barang pluk gancang wae ku anjing disamber tuluy lupat kanu bala rek terus didahar. Tungtungna gagak teh ukur bisa ngahuleng bari ngarasa hanjakal. Sabab geus kabobodo ku omongan sakadang anjing anu sakitu alusna. Barudak alhamdulillah dongeng tos didugikeun ka hidep. Saterasna hidep ngajawab petarosan anu diserat ku ibu